Astagfirullahaladzim Gusti hampura dosa celi abdi sok mulaian tobatan celi urang datang ka ceri urang Gusti boga aturan Gusti tetina celi tetita ngadengekeun kalam-kalam Gusti kalam-kalam Rasul Gusti kalam-kalam urayan-urayan ulama Gusti ieu celi teh pake ngadedengekeun ngadenge ucapan-ucapan nu teu bagus nyanyian-nyanyian nu diharamkeun ku Gusti pake ngadengekeun gibah omongan-omongan adu domba jeung sajabana eta teh kapan dilarang ku Gusti lamun ieu anu ngomongkeun ditampung di celi abdi anu adu domba ditampung di celi abdi ieu teh meureunanan jadi dosa Gusti lamun engke Gusti di akhirat ieu celi teh dihampura ku Gusti meureunanan cukup jang ojai di neraka ieu dosa celi bae ge astagfirullahaladzim Gusti hampura dosa celi abdi sok mulaian tobatan celi urang datang ka ceri urang billahi minasyaitonir rajim tobat awak urang tina urusan zahir tobatan Islam berarti kuari mangge sakadami kurang terus nu ingat ditambal-tambal ditobatan terus datang ke orang bisa cerik urang teh tengah peting jam 2 jam 3 hudang yang cerikan dosa Gusti umur abdi ayeuna geus mencapai 60 tahun Gusti mangkaning umat Kangjeng Nabi Gusti nu terakhir mah teh jauh ti anjeunna 63 lamun 63 abdi teh Gusti ngan teu ukur 3 tahun deui dibere modal jang ibadah ka Gusti ge eta ge lamun datang boa isuk boa page eta Gusti ieu mah nu geus sampura Gusti andai kata teu dihampura meureun awak abdi teh disate digejeburkeun ka neraka bayang-bayang kurang neraka kemudian bayang-bayang urang ngagejebur ka neraka lamun teu daek ceurik keneh bae berarti urang boloon dasar boloon berarti awak urang dah lamun masih keneh teu daekeun ceurik urang di dinya nyeungeut lilin ieu sene dunia disebut nage kembang api manugos jeung majasana aslina mangke di neraka anu geus jutaan tahun di neraka ngegebur-gebur ieu bae heulanan ya lilin curug urang ka lilin geus set panas henteu sia curug panas ayo coba beuleum panas belum panas komo di neraka sia komo di neraka sia sini kok sia bae panas sia teu kuat komo di neraka sia ayo sia ayo sia tobatan tobat urang datang ka boga perasaan awak urang teh dibalangkeun ka neraka tah bayang-bayang ku urang seuneu neraka anu geus ribuan tahun jutaan tahun kemudian urang anu bakal ngagejebur ka dinya kulantaran teu dihampura dosa ku Gusti Allah urang ku belon-belon lamun urang ayeuna mah ditangkap polisi urang datang ka ceurik padahal di polisi mah paling ge urang diinterogasi kemudian urang kitu dikapenjarakeun mungkin 1 tahun mungkin 2 tahun tapi kabeh careurik atut teh sakitu sugina menyeng wawan menyeng Iqbal ceurik kabeh nu diasupkeun ka penjara di dunia ceurik sapira deuk diasupkeun ka penjara dibere dahar dibere nginum malah digeungeunang ke ka ditu nama tapi ceurik bae lantaran terasing di babaturanana terasing tina perusahaan dan lain sebagainya ceuriknyana ieu mah urang rek dibaheuleuh mah nya teh ceurik mah nya teh ceurik rek dibaheuleuh tah ieu tidak ceurik awak urang pamajikan urang aya ceurik lamun deuk lebaran teu meuli selop ceurik ka urang nying ceurikan selop aya dosa mah teu dicerikan goblok tah awewe tolol teu kabeuli BH mah ceurik komo lamun babaturanana geus kerincing ka urang geus babejade BK tadi ngaji ka Cilongoknya heueuh
emang nyarita kenaon gitu tadi cek salah kita nyarita kenaon kula mah teu pati ngadengekeun ka emang nang gitu yang eta bae babaturan kula Siti Sopiah teh bau koroncong gede ka koroncong gede bagus jasa bagus kula ditanya cenah meuli di Tangerang oh bangun hayangin teh hayangin lamun ku urang teu ditembalan manyun bae Pak manyun bae tah aja bebe jajan ka balikeun bae atuh kadanan cara ditu matu 55 koroncongna ka ieu kakak ge lain teh hayang meulikeun ngan kan ieu kan can boga duit sapoe bae ceurik carindul matana kos kitu mah cindul mata tah leungit dunia cerik teu kabeli emas cerik teu kabeli slot cerik dicandung mah lain cerik dia bunuh diri kos kadar itu mah careurik bae tapi eta neraka dosa urang nu bakal ngasupkeun ka neraka teu pernah ceurik urang ya Allah ya Rabbi teu pernah ceurik aneh jeung mantak cak Kangjeng Nabi ceurik coba maneh yang ceurikan dosa lamun teu bisa ceurik tah bakal ceceurikan cecerikan heula urang tengah peuting majikan enggak dengekeun ka aji cerik-cerik naon geuy terus be dilekeun ku pamajikan cek aji mah kos lain cerik tah mah cek teh cerik sapeting 2 peting cerik 3 peting cerik urang nah cecerikan ge pamajikan ge lain deui ka urang sopan kayak nanya kak itu si penting jam 3 sok cerik nang ulah yang nyaho lah lain kalau mah yang nyaho bae cerik naon sih rahasia lain gitu kak maksudnya besi ditolak cinta doang kak sih masuk gitu bae aing tobat ka pangeran geus kolot ieu emang tobat kudu cerik ya siapa dasar bodoh cerik kakak geus bisa emang cerik aing ka karakter cerikan wah cerik asli mah kan bisa hese jasa penting mah aing teu daek cerik geus 3 penting teu daek cerik coba nangan bawang aing teh cerikan supaya cerik beneran aing cerikan ayo urang mai di nu loba jelema cerik aya di kamar tilok cerik teh kiai tolol dan geus kitu teh lamun aya jelema keur ngariung bae ge pohara jasa beuh ngadoan lagi datang ka ngurucut cai mata aya di kamar tilok cerik bala tilok doa-doa aja eta ria teh kosna enggak sih mah sorangan mah di kamar orang cerik yang cerikan dosa awak sia lamun ieu datang ka teu dihampura ku Gusti Allah meureunnan sia dibeulem digujubarkeun ka neraka kuat moal sia sok bayang-bayang ku urang lamun urang dikejar-kejar polisi bae ge urang hayang ceurik lamun urang dikejar-kejar ku jelema nu nagih bae ge urang hayang ceurik lamun urang ayeuna dihina ku jelema bae ge urang hayang ceurik lamun urang dicarekan ku jelema urang teh dek ceurik bae lamun urang ditangkep polisi dek ceurik bae kunaon dek digejeburkeun ka neraka urang teh dek ceurik usahakeun supaya ceurik mulai tobat belajar sok geura ieu mah keur carita di nagara ieu mah istitabah murtad bajah henteu urang bae kuari mah tobat sorang mulai urang kadanan cara Siti Robaitul Adawiyah mah asal isuk-isuk bae muka jandela aju cai dibalangkeun gubrak ka sisi engke isuk deui kitu diperhatikeun we ku tatanggana ieu teh si Rubaiah osok micenan cai ti peuting ti kamar cai naon kulantaran sering jasa eta teh diintip aju nanya ka Siti Rubaiah teh daek ngajawab barang diintip horenganan nya nama cai mata na teh ku sieun-sieunna ka Allah urucun datang ka di kaemberkeun gerucut udang ke isuk-isuk dibalangkeun cai mata datang kokos gitu di urang ge aya isuk-isuk dibalangkeun cai ki aki-aki
Siti Rubeah macai mata tobat sieun ka Allah. Ai urang mah di urang aki-aki. Ai ini mah geus teu kaburu kawadahan ngompol. Tak eta kan teu bisa urang mata geus kitu. Masyaallah. Guys, tobat. Tobat urang hiji-hiji Allah ya Rabbi hampura Gusti mata abdi. Mata teh lain abdi nu Gusti dititip ka abdi. Abdi mah teu miboga kana mata teh da mata Gusti kemudian ngabogaan watek ku Gusti dipasihan watek mata teh indah neuleuh indah teh resepeun mata Gusti. Lamun abdi terus nutur-nutur ka hayang mata neuleukeun nu indah bae atuh terus bae abdi doraka neuleuh nu indah neuleuh nu kasep neuleuh nu geulis dan lain-lain sebagainya Gusti hampura mata abdi Gusti tina dula deuleu kaluar ti aturan Gusti. Mata ku urang ditobatan sok datang ka ngurucut sai mata mencan ngurucut berarti can bisa orang tobat. Ya Allah ya Rabbi Gusti ieu mata teh anu Gusti ieu ceuli teh anu Gusti dititip di abdi boga watek ceuli teh ngadenge kana nu merdu-merdu suara-suara nu merdu Gusti boga aturan Gusti teh tina ceuli teh kita ngadengekeun kalam-kalam Gusti kalam-kalam Rasul Gusti kalam-kalam urayan-urayan ulama Gusti ieu ceuli teh pake ngadengekeun ngadenge ucapan-ucapan nu teu bagus nyanyian-nyanyian nu diharamkeun ku Gusti pake ngadengekeun gibah omongan-omongan adu domba jeung sajabana eta teh kapan dilarang ku Gusti lamun ieu anu ngomongkeun ditampung di ceuli abdi anu adu domba ditampung di ceuli abdi ieu teh meureunanan jadi dosa Gusti lamun engke Gusti di akhirat ieu ceuli teh dihampura ku Gusti meureunanan cukup jang ojai di neraka ieu dosa ceuli bae ge astagfirullahalazim Gusti hampura dosa ceuli abdi sok mulaian tobatan ceuli urang datang ka ceuri urang. Ya Allah ya Rabbi sungut teh lisan teh sanes anu abdi nu Gusti dititip di abdi kita lobakeun maca Quran maca sholawat zikir jeung mapatahan mauizatul hasanah kat satungtung aya nu narimana jeung aya elmuna di abdi na ieu teh ku abdi lisan teh teu digunakeun sakumaha mistina ku abdi teh geuninganan pake ngeunahan ngomong sadaekna kadang-kadang ngomongkeun gatur kadang-kadang dan lain Gusti lamun ieu dosa ngomongkeun jeung ngomong-ngomong anu dilarang ku Gusti teu dihampura meureun di akhirat abdi teh bakal ka neraka ku sebab lisan hampura Gusti lisan abdi astagfirullahalazim sok tobatan encan pernah kan bilang nobatan khusus model kos kitu can pernah kau mau datang ka ceuri ya Allah ya Rabbi ieu leungeun teh anu Gusti hampura leungeun titipan ti Gusti ieu teh ngabogaan aturan secara syariat Gusti teu meunang pake cukal cekel lain cekeleunana dan lain-lain sebagainya. Jadi kita teh ieu leungeun teh pake nyekel Al-Qur'anul Karim pake nyekel kitab pake nyekel nu dihalalkeun ku Gusti tapi karasa ku abdi ieu leungeun teh horenganan loba kaluar ti aturan Gusti lamun ieu di akhirat abdi teh dihampura ku Gusti tina dosa leungeun meureun abdi ngagejebur ka neraka ieu cukup di neraka ku leungeun bae oge masyaallah. Nah ieu beuteung tobatan Gusti ieu beuteung teh pake eusi kadaharan Gusti satungtung ieu pake eusi kadaharan anu halal Gusti teh meureunanan laturido ka abdi tapi lamun ieu beuteung pake eusi anu teu halal kaya ning hasil korupsi hasil maling atawa memang nyata-nyata eta dahareun teh haram
tinazati ada hareun anu dilarang ku Gusti numun anu diharamkeun ku Gusti misalna daging babi nu haram daging anjing anu haram daging kuya anu haram daging orai dan lain sebagainya adik pernah kos karitu tobatan ku urang atawa tina bebelianana teu make ijab qabul atawa duit pake meulina Gusti ieu teh duit nu pake meulina teh horenganan duit teu bener tobatan ku urang beteng datang kaduh asana meureun lamun teu ditobatan lamun teu ditarima tobat abdi beteng meureun abdi di akhirat ka neraka sok geura tobatan dubul kubul suku kabeh tobat Masya Allah eta kakarak tobat fil Islam eta teh tobat Islam teh kosdara itu teh kuari mah urang naik ka jero kayakinan urang tobatan tina panyakit-panyakit batin urang ieu teh lamun zahir bae mah Gusti loba nu bararagus kadu ge zahir doang mah loba nu bagus tapi barang dibelah ternyata kadu teh di jero nu ngora teh anu buruk teh anu teh amis teh gara-gara aya panyakitan teh di jero na kitu keneh berbagai-bagai ieu awak abdi teh aya batinna di jero batin teh di jero kolbu teh horenganan aya penyakit-penyakit di antara penyakit teh ria hayang kalem na lain ku Gusti tapi hayang kalem ku makhluk Gusti abdi ibadah anu nita ibadah Gusti tapi hayang kalem na ku makhluk Gusti hampura Gusti urusan tak ku urang hayang kalem ku makhluk boga rasa abdi teh boga rasa pinter abdi teh boga rasa gagah abdi teh boga rasa segala-gala jabatan aya di abdi kapinteran aya di abdi kakawasaan aya di abdi batur teh rarasaan aya di handap neuli jelema teh rarasaan teh asa kabeuli wah ini beuli jeung hulu-huluna sia ujub takabur diomongkeun ujub mah boga rarasaan urang teh ijabul mari binafsi rarasaan urang asa punjul ti batur asa leuwih ti balerea nah ieu boga perasaan kos kitu teh kapan eta teh dosa ya ujub ya takabur ya ria ya hubul jah hubul mal hubul riasa wabe eta teh penyakit batin koret penyakit batin Gusti kunaon atuh abdi teh boga penyakit teh koret Gusti padahal mah geus nyaho jasa unggal ngaji ge Gusti dunia teh titipan ti Gusti abdi teh meunang neangan dunia teh jang jembatan ka Gusti di luar eta mah meurananan ieu teh bakal nyiksa ka abdi Gusti ulah dibere penyakit koret abdi tapi nu aya di diri abdi penyakit koret teh lain lalagan hook jasa kana dunia teh boro-boro ka batur ka dulur ge hook jasa hampura Gusti ya penyakit koret sedangkan penyakit koret mah ieu kabehan bararoga mun teu ditobatan ka bawa pae cilaka mulai sok kira cukup ku koret bae ge jang ngojai di neraka jieu teh kumaha ai imah mah gedong 2 tingkat di sisirna aya masjid keur dibangun boro-boro naon nya mah nempo ge henteu bener tuh asana di lemburnya meureun teh teu ka nah aya RT ge datang ka dinya tawa anu ditugaskeun merenya nang kadinya mah kadinya bae hai ayo bae heulana nu sajan ke aing mah sakaligus jeung masugi mah kada ditu tungtung aman nu susah deui giliran nyana henteu mere koret pek bae di dunia mah eueuh masalah tapi di akhirat emang bakal moal nyiksa ji emang dunia nu saha dunia nu Allah bisa dagang ku Allah dibere untung ku Allah titipan ti Allah cak Allah dek dikamanakeun sia eta dunia sia na ge nu aing cabut sia roh sia paeh duniana sia na wabeh ditinggalkeun kabeh tinggal sia menghadap ka aing ditanya sia ku aing koret penyakit koret kumaha urang lamun teu ngaji teu asa dosa eta koret henteu asa dosa eta koret Masya Allah tapi ku ngaji mah oh horenganan paegan cegang jeung Nabi dunya mah halaluha hisabun wa haramu iqab salamet mata salamet ceuli salamet irung salamet suku salamet leungeun salamet beteng salamet dubur kubul salamet suku salamet leungeun horenganan urang teh penyakit koret can salamet
bukhlu al-hasad penyakit hasud penyakit batin tadi hayu kurang ditobatan kurang belajar tobat naik sepeda ke belajar heula mimiti ngolong tas ngolong ngabatang kasado baheula mah kitu kapan jauh sepeda gede leutik budak kuari mah sepeda rodana 3 heula aduh geus 3 diangkat kuari bisa urang mah teu baheula ngolong heula can pabelit pak jeung urang di suku urang ngaguling deh entak jelema baheula mah sukuna nu mulus cedaan kabeh sebab naon hatuh kena jari-jari mah lulu tuh ngolong tas ngolong ngabatang bae ge sababaraha minggu kakarak naik ka sadol awewe mamun belajar boro-boro datang ka sadol datang ka batang ge eta teh geus selesai naonna wallahu a'lam tah tobatan urang tobat ka Gusti masyaallah belajar lamun naik sepeda belajar lamun nulis belajar maca Quran ge tina ngejah heula haju ngahijikeun kakarak maca belajar tobat ge sarua belajar ke lamun geus belajar urang bisa lamun geus bisa datang ke ahli naik motor ge mimiti belajar bisa boh ahli lamun geus ahli naik motor di camping ge jauh masalah naik motor geus kumaha ge tewot geus jauh masalah belajar heula naik mobil ge belajar heula belajar ke bisa lihai naik sepeda belajar bisa lihai urang tobat kunaon teu di belajaran heula pelajaran geus belajar ke bisa ke lihai lamun geus lihai urang salah saeutik tobat kabelah dituna lain diuk di masjid lain diuk di kamar lain diuk di musola tapi keur lempang ge astagfirullahalazim wa atubu ilaih astagfirullahalazim wa atubu ilaih astagfirullahalazim keur lempang keur naik mobil ge terus astagfirullahalazim Masya Allah ya dosa Gusti asal bentar dengar astagfirullahaladzim Masya Allah siapa seserian heran ini mah isi barang eta ahli karena geus ahli geus di jero hate geus teu kudu make sungut ieu mah aya jelema astagfirullahalazim aya jelema bae cicing bae lain kitu jero hate astagfirullah ieu mah keur conto doang jero hate astagfirullahalazim hampura mata abdi hampura celi abdi hampura irung abdi hampura sumut astagfirullahalazim celi abdi hampura astagfirullahalazim terus hampura beteng abdi hampura astagfirullahalazim suku abdi hampura Gusti terus lihai ngaranna urang geus belajar terus bisa kuari lihai selalu istighfar keur lempang istighfar keur diuk istighfar dinu loba jelema urang geus lihai di jero hate teh istighfar bae geus jago deui hanya Allah anu maha uninga ya'lamu sirra wa akhfa Allah maha uninga nyahoeun kana jero hate nyahoeun kana samar-samar Allah mah nyahoeun ka diri urang keur istighfar ka Gusti Allah sanajan keur leumpang keur diuk keur dinu loba jelema keur sorangan keur ngedeng istighfar ka Allah anu maha uninga tidinya urang teh lihai ngaranna lamun geus lihai disebutna ge jagoan naik motor lihai jasa jagoan nyupirna lihai jasa jagoan naik sepedana lihai jasa kamacul-macul jagoan maculna lihai jasa tobat ke jagoan nyana tobatna lihai jasa dibere makom ku Gusti Allah makom tobat geus aya di makom nikmat deui tobat teh mah nikmat astagfirullah masyaallah geus ngeunaheun geus pindah geus aya di makom tobat astagfirullah nikmat istighfar teh geus nikmat geus astagfirullah cek Gusti Allah siate Zaid hamba aing maha uninga timimiti sia belajar tobat timimiti cecerikan datang ke cerik beneran
tina belajar haju bisa nu nggak bisa kena aing kulantaran ikhtiar siananyaan kablah dieuna sia jadi ahli tobat teh lantaran setiap detik sia teh tobat berarti sia teh anu loba babalikna ka aing ari nu loba babalikna ka aing nu kos kitu ngaranna tawab artina tawab teh nu loba babalikna ka aing geus sia ku aing dibere makom tobat di ngaranan ku aing sia tah ngaranna tawab nu loba tobatna ka aing. Nah lamun Allah geus mere ka urang bahwa urang teh tawab kuari asma Allah teh kapan aya asma Allah teh tawab geus cek Allah innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin sanyana Gusti Allah teh mikaresep ka hambana anu tawabin loba pisan tobatna loba babalikna ka aing sedangkeun ki zaid teh kapan cek tadi ge per detik per menit terus bae tobat ka aing geus ku aing dibere makom tobat lantaran nyana tawab sedangkeun ai tawab asma Allah berarti engke nyana bakal leleng tuh tobat teh geus kitu. Sebab naon? Sebab nyana geus dibere tawab sedangkeun tawab teh asma Allah. Engke bakalna manehanana ditajalikeun ku Gusti Allah. Lantaran manehanana mimitina belajar galegit-legitkeun dosa kemudian manehanana teh ngasup-ngasupkeun sifat-sifat anu bagus tidinya bakal ditajalikeun ku Gusti Allah lantaran asma Allah tawab dirina geus dibere tawab atuh berarti engke boboga perasaan nu tobat teh lain aing lantaran di aing teh aya asma Allah tawab sedangkeun ai tawab ma Allah berarti nyana loba tawabna dibere ku Allah tawab sedangkan tawab asma Allah boga perasaan nu tobat lain aing Allah luhur jasa tamu geus luhur jasa tamah tah eta tah mun geus kos kitu ceri unggal peuting ceri aya di lembur gen nu kieu bae ceri ditanya ku pamajikan akak kunaon ceri ku hayangnya aduh kakak gombal tah eta mah urang mah ceri teh lain ceri kan dosa tuh kuari mah dibere ku Gusti Allah ditajalikeun nu tobat teh da lain aing Gusti Allah sebab asma Allah tawab aya di aing eta mah kos kitu mah lain ku omong ku rasa engke setiap nyada tobat rarasaan teh Allah engke deui neuli jelema-jelema nu tobat anu keur istighfar di masjid nu keur istighfar di mushola nu keur istighfar di mana bae eta teh ditajalikeun ku Gusti Allah sebab dirina geus boga makom tobat eta teh nyana ditajalikeun teh lain nyana nu keur istighfar teh asma Allah nu nyanding ka jelema eta ketika ya jelema astagfirullahalazim kadenge ku ceuli urang mah sungut nyana suaranya tapi ku wali Allah mah lain deui ditajalikeun horenganan nu keur tobat teh aya asma Allah nyanding kada nyana moal pati-pati nyana istighfar lamun teh digerakeun ku Gusti Allah ngan ku urang mah anu jauh kana teu karasa ku wali Allah maka nyawa nu mantak wali Allah mah asa jelema ngalirik ahli tobat ka nyawa sebab naon aya tandana sebab nyana geus pengalaman dina tobat kitulah urang nyaritakeun tentang pertobatan murtadah ngaharepkeun di negara urang wallahu alam datang ka iraha harapan mah aya cuman pelaksanaanna beuh iraha